Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu deui sareng simkuring Kidemang Gunung Halu ya Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyaritakeun lalakon kahirupan mangsa bihari. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkit ieu simkuring sejamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Katineng di pabrik teh Gunung Halu karya Kang Rompis 2. Ieu dongeng teh carita pono lalakon latarna teh dina zaman kapunggurnya masih zaman Walanda, zaman pembangunannya pabrik-pabrik teh di Tatar Pasundan. Namun ieu mah carita mung fiksi hungkul sakadar ngagambarkeun janten tempat nama ngan sakadar ngarangnya. Kaleresan berenang simkuring aya di Gunung Halu tah nami Gunung Halu dijantenkeun latar namung benten sareng dina dongeng mah ieu gambaran fiksinya palawargi sadayana sakadar hiburan hungkul. Sata acana dilajeng ulah hilap kade nya di subscribe heula YouTube simkuring salah nyaeta kisah tanah Sunda oge YouTube Kidemang Gunung Halu. Ulah hilap oge di like, di komen ya supados saya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share nya dibagikeun. Mugi ya wasilahna di palawargi anu kersang share ngabagikeun ieu dongeng Sunda Mang Ian nya tina kisah tanah Sunda oge tina YouTube Kidemang Gunung Halu. Khususna dongeng Sundanya tiasa nanjir deui di zaman kiwari wasilana palawargi sadayana nu kersa nge-share. Oke kanu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mugi sing tiasa ngahibur tiasa janten rencang dina setiap aktivitas palawargi sadayana nya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Jujur amin segala nya. Anu nuju masakna, anu nuju di perjalanan anaknya, bari nyupiran, bari ngajahit, ya. Di kantorna, di tempat pada melanana, di bumina, di mana wae ayana, mugi sing tiasa ngahibur. Supados tenyang kolong tingkana waktos, hayu urang sami-sami ngabandungan ieu dongeng anu judulna Katineng di pabrik teh Gunung Halu. Carita pondok karya Kang Rompis 2. Kanggo info nya palawargi sadayana khusus dongeng Ratu Jin Toloheor oge sandaga insyaallah saatosna lebaran dilajeng deui kumargi pengarangna Kang Yepi Rompis 2 teh kaleresan anjeunna konsultan proyeknya dina sasi siam ieu anjeunna nuju ka pancen tugas nyaeta ngadang dosan jalan nu panjangna 500 km kanggo arus mudik lebaran ya. Masya Allah sibuk pisan. Mugi ya palawargi sadayana kersa ngamaklum oge ngahapunten. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Geus 2 tahun Nandi pindah ke kontrak Ciwalini sarta geus jeneng jadi mandor pabrik teh. Gawena kacida kapakena ku kawasa pabrik lantaran ku alpukahna pabrik Ciwalini jadi kajojo hasil kaolahan pabrik Ciwalini entehna alus pisan
tara aya nu baleui sumawona tutung mah. Pon kitu deui dina sulu sapek dicepeng ku Nandi jadi leuwih iri tapi kahasilan ka cidamu cekilna nepi ka kawasa pabrik di Benum jadi wakil administrator teh ku jasana Nandi. Samemeh gawe di kontrak Ciwalini. Nandi geus gawe di kontrak Gunung Halu sarta jadi kokolot bagian nyuluhan. Nandi cicing di Imah Abdeling Gunung Halu nu geus disadiakeun ku pausahaan. Ari imahna beda-beda gumantung kana kalungguhan anu dicepengna. Pantar Nandi anu karek jadi kokolot imahna sarua jeung pagawe tukang metik biasa atawa bagian ngagemuk beda pisan jeung imah keur mandor atawa sinder mah leuwih alus sok komo imah keur administrator mah kacida agrengna. Ari tuan kawasa anu nyepengna nyaeta Tuan Charlie Van Houten urang Walanda anu geus lila aya di tatar Sunda. Tuan Charlie Van Houten ngawasa sakabeh administrator atawa kontrak tanapi nu disebatna teh onderneming nu aya di eta wewengkon. Pindahna Nandi ka kontrak Ciwalini lain hartina teu betah di kontrak Gunung Halu tapi aya hiji kajadian. Hiji kajadian anu ngarobah jalan hirupna nepi ka manehna pindah ka Ciwalini. Nyoreang mangsa ka tukang saat sasat Nandi keur ngeunah tumanina gawena kawilang geto teu pernah aya pacogregan jeung batur sagawe komo jeung dunungan mah atuh palias teuing. Mangsa harita Nandi keur hahadean jeung Imas anakna Mang Api manor kebon. Imas kawilang geulis keur ukuran wanoja di kampung mah. Mangsa-mangsa anu endah keur Nandi mah bisa disebut cinta munggaran pon kitu pikeun Imas. Nandi hiji tangtungan lalaki nu kacida gede ajena pikeun manehna mah. Lantaran Nandi mah sakitu hade tata hade basa alus kalakuan tara linyok atawa bohong sok komo boga sifat cunihin ka awewe sejen jauh pisan can pernah kabejakeun. Nya kitu manusa mah ukur dharma kahayang impian anu keur diwangun kuduaan teh reuntas sapada harita ninggalkeun kapeurih nu ngagurat dina hate. Gara-gara nama pangrobeda deungeun tisaprak kadatangan manor besar nu ngaranna Ikin Sodikin. Ikin pindah ka kontrak Gunung Halu ngaganti manor besar heubeul nu geus pangsiun. Manor besar Ikin boga sifat barangasan hayang meunang sorangan jeung kacida ngamenakna. Ari Ikin teu boga pamajikan alias duda anak 5 teu kasungsi di mana urut pamajikan anak mah teuing maot atawa pipisahan. Tisaprak Ikin aya di pabrik karasa pisan ku Nandi mah gawena asal leuwih cape seubeuh ku panita. Itu dicagap ieu dipigawe teu ngingetkeun kana kacape batur. Nepi ka hiji waktu Nandi ditundung ku Mang Api jeung pamajikanana samangsa keur ulin ka imah Imas. Nandi teu boga panyangka sacongo buuk Ikin ngadodohi Imas nyieun pucuk tigirang ngangsodan kaluarga Mang Api sangkan megatkeun duriat manehna jeung Imas. Ikin nyieun reka perdaya nu akhirna manehna sorangan nu untung. Imas kabandang nepi ka ngalaki rabi jeung Ikin. Nandi ukur bisa ngaheruk teu puguh laku rarasaan bumi alam asa tungkeb. Sakabeh impian ilang musnah kapeurih hatena lir ditiruk lak-lakan ku hinis awi nyeri nu taya babandinganana. Nepi ka hiji poe Nandi nepungan kawasa pabrik minta izin hayang pindah di kontrak Gunung Halu
Kujasana kawasa pabrik Nandi dipindahkan ke kontrak Ciwalini nepi ka ayeuna jeneng jadi mandor. Barang ngadenge Nandi pindah tidinya ikin seuri ngerasa atoh sakabeh tarekah nages hasil moal deui aya halang keur manehna. Ari nu jadi kawasa pabrik di Ciwalini ngaranna Juragan Dayat, anjeunna ngagentos Juragan Sarip anu dibenum janten wakil administrator. Juragan Dayat kacidarakeutna jeung Nandi kumargi apal kana kaparigelan Nandi dina ngokolakeun pabrik dina mangsa usum halodo atawa usum hujan. Pabrik Ciwalini tara kakurangan suluh garing anger loba nu baseuh nungtut kabeulem. Hal ieu pisan nu ngalantarankeun pabrik Ciwalini jadi punjul dina hasil ngolahna. Teu kurang pabrik sejen ngamprah suluh garing di pabrik Ciwalini dina mangsa usum hujan. Sok komo dina mariksa hasil kaolahan enteh mah. Nandi kacida imeutna teu sirikna ditatap diusap. Dicobaan nepi ka apal pisan bedana rasa tiap ente hasil kaolahan pabrikna. Hiji poe Nandi ka imah kawasa pabrik nyaeta Juragan Dayat rek nyokot surat keur bikeuneun ka kawasa kebon atawa sinder keamanan ku Juragan Dayat. Keamanatan cenanya. Margi anjeunna nuju angkat ke kantor administrator. Sanggeus uluk salam, kulutrak panto aya nu muka. Bari ka saha? Cek hiji sora awewe bari ngelol tina panto. Lenyap hate Nandi ngalenyap samangsa paadu teuteup jeung eta wanoja. Sajongjonan mah duanana silih teuteup nu akhirna mah Nandi ngabalieur awahing ku era. Eta wanoja kacida geulisna panona anu cureuleuk teh neuteub seukeut ka Nandi nu keur kakalieusan miceun ka era. Tisaprak meunang ka nyeri ti Imas, Nandi taya hate ka awewe sejen. Sok padahal teu kurang wanoja anu resepeun ka manehna. Kakarek ayeuna hatena ngarasa pating sareblak. Bari neger-neger maneh Nandi maksakeun ngajawab bari panon mah teu wani padu teuteup jeung eta wanoja. Hapunten Den. Abdi bade nyanak eta sun. Nyanak naon? Cek eta wanoja bari seuri sabab ningali bandi anu siga kasima. Serat. Oh, muhun abdi ge keamanatan kupun Bapa. Keantosan sakedapnya Kang. Cek eta wanoja bari ngaleos ka jero. Tekung silila geus ka dinya deui. Ieu panginten Kang. Cek eta wanoja bari ngasongkeun amplop surat gancang ku Nandi di tampanan bari semu ngadeg-deg. Sumuhun atur nuhun. Itu sareng Kang saha bilipun Bapa naroskeun. Abdi pun Nandi. Oh, muhun atuh Kang Nandinya. Abdi lia putrana Padayat. Cek eta wanoja conggah pisan. Kituna teh bari imu. Muhun mangga dikantun bade teras ka pabrik. Cek Nandi bari rengku. Muhun mangga Kang wilujeng. Temal eta wanoja bari imu. Nandi ngaleos ninggalkeun imahna Juragan Dayat bari hate teu puguh rasa. Tisaprak panggih jeung lia. Hate Nandi karasa guligah aya katresna nu salila ieu pareum jul ngadadak heujug ngadadak caang deui. Hatena tibelat ka lia. Waas ku imutna nu kareueut kagembang ku dilak panona nu matak heueuh. Nu matak ngirut, matak tibelak. Ayeuna mah mun balik gawe sok ngahaja bari mawa suluh disimpangkeun ka imah Juragan Dayat. Da geus ilahar di imah sinder pabrik
atawa siner kebon sok aya hau paragi siduru kawantu di pagunungan mahawana kacida tirisna. Gunung Halut tapi zaman baheula nya, zaman Walanda awal-awalan. Nandi sok unggah heula api-api ngobrol ngeunaan pagawean, padahal mah aya nu dianjang cai miharep nu lenjang datang nyamberkeun. Jeung siga nu surti deui. Nyi Mojang sok udah giru nyuguhan cai atawa kopi, samangsa patepung duanana sok silih teuteup, silih baledog panglet mentangkeun pangirut, silih jajal pangabaran rasa. Meh unggal minggu Nandi teh nganjang ka imah Juragan Dayat, bari teu poho sok mawa sulu. Mun ayeuna mah meureunannya mau martabak kode zaman baheula macan aya meureunna. Biasa gitu ya. Awahing kumineng mah nu ukur wanoh jadi conggah, nu akhirna ngerasa deukeut. Juragan Dayat lain teu apal anu keur kajadian antara anakna jeung Nandi. Teu tatanya sote ngahaja ngarah duanana laluasa, bisa silih teleuman hatena masing-masing, silih kanyahukeun pangadatan ngarah apal kana pribadina masing-masing. Kitu sok ngahaja Juragan Dayat ngejati dinya bisi bae duanana karagok rek cumarita. Nepi ka hiji poe Nandi ngedalkeun eusi hatena sarta paniatanana ka Lia. Lia teh hese beleke dina ngajawabna, heuda puguh sarua geus ngarasa deukeut jeung sarua bogohna deui. Ari Juragan Dayat teu gaduh garwa margina tos lami ngantunkeun. Genep bulan ti harita marengan di benumna Nandi jadi manor besar. Nandi jeung Lia ngadahup ngalaki rabi, ari kawina teu di Ciwalini tapi di lemur Juragan Dayat nyaeta di Ciamis. Arang langka nu apal Nandi geus kawin ukur sababaraha urang sinder jeung administrator katut wakil nu arapaleun teh. Sanggeus jadi manor besar, Nandi anger gawena teu robah, taliti jeung getol pisan, tara ngandelkeun anak buahna. Pagawe pabrik kacida hormatna ka Nandi, teu unggah pangadatan, sok sanajan geus jadi pangurus anger bae handap asor, teu umaing, teu agul dumeh mitoha jadi kawasa pabrik. Ari Lia pamajikanana kacidanya na ka Nandi, mun elat balik sok gancang nyusul ke pabrik, hariwangeun bisi kumaha onam, loba nu kataji ku Nandi jeung Lia, nurub cupu cenah, nu awewe geulis, nu lalaki gandang mata kayungyun. Sataun ti harita, Juragan Dayat kabenum janten wakil administrator di kontrak sejen, kawasa pabrik saheulaanan mah dicekel ku Nandi. Sanggeus 2 bulan nyekel kalungguhan, Nandi diceluk kudu nepungan ka kantor administrator. Juragan Agus nu kabenum janten administrator anjeunna nuju calik bari nitenan serat basa Nandi kadinya teh. Sok-sok dieu kadinya Nandi, kulang haja neangan anjeun, neang anjeun ka dieu teh. Lantaran aya hal anu kacida penting na ieu teh. Saur Juragan Agus bari neuteub ka Nandi. Unyuk sumangga Juragan, abdi sejang ngiringan bae. Ieu teh aya surat di kantor, nyaeta tuan kawasa. Geus diteken ku manehna oge nyaeta ku Tuan Charlie Van Houten, ku lagi sarua miluneken. Anu netelakeun ngabenum anjeun jadi kawasa pabrik ti mimiti surat ieu dijieun. Nandi meninga jenghok, asa teu percaya kana kasauran Juragan administrator, nu akhirna mah terus kedalisan. Sumuhun Juragan, hatur nuhun pisan kana kapercantenan ka jisim abdi. Nandi kasida ngarasa bungahna. Ieu kabeh ge jasa anjeun, nu geus gawe rancage nembongkeun pangabisa anjeun. Nepi ka pausahaan boga kauntungan anu lain saeutik eta teh.
Kusabab kitu Tuan Charlie Panhoten ka Cidabungahna sarta ngangkat anjeun jadi kawasa pabrik. Tapi anjeun jadi kawasa pabrik nanti lain di Ciwalini tapi di Gunung Halu. Cek Tuan Charlie, anjeun pasti mampu memeres pabrik Gunung Halu. Anu ayeuna keur nandangan karugian anu lain saeutik kapanan. Geus sababaraha kali ganti kawasa pabrik, anger taya parobahan. Tah kitu Nandi. Kitu saur Juragan Agus netelakeun eusi serat ti Tuan kawasa ka Nandi. Nandi ngaranju, barang ngadenge manehna jeneng kawasa pabrik di kontrak Gunung Halu teh. Tempat anu pernah mereka endahan sakaligus mereka nyeri anu ngarobah jalan hirupna. Geus kabayang manehna bakal panggih deui jeung Ikin. Lalaki nu geus mupu sagala impianana, nu geus nunda kaceceb saumur hirupna. Kumaha Nandi? Anjeun sanggup ngeban ieu pancen? Soanten Juragan Agus ngagebah lamunan Nandi. Sangem pisan Juragan. Namun abdi aya hiji panyungkeun itu Juragan. Pamenta kumaha Nandi? Kieu Juragan, abdi nyuhunkeun ulah waka aya nu diwartosan we abdi janten kawasa pabrik di Gunung Halu. Namun wartoskeun bae abdi ukur mandor biasa anu ngahaja dialihkeun ka Gunung Halu. Keke. Kula can ngarti ya kana maksud anjeun. Saur Juragan Agus raraina katawis keru. Hapunten Juragan, abdi hoyong nyamur janten mandor kumargi hoyong apal naon anu janten margi lantaran pabrik Gunung Halu dugi kahasilna awon. Abdi moal tiasa apal kana kayaan nu saleresna saumpamina abdi janten kawasa pabrik. Datang tos laporan anu katampi ku abdi anu sararae hungkul. Ngarti. Saterusna kumaha Nandi? Abdi nyuhunkeun waktos luhurna sasasih kanggo memeres pabrik Gunung Halu. Eta mah teu langkung Juragan perkawis laporan ka Tuan Charlie mah. Anjeun memang pinter Nandi. Kula geus bisa nengguh maksud anjeun. Kula bungah pisan sarta satuju kana paniatan anjeun. Keun, kula nu ngatur nama. Juragan Agus katawis raraina marah mah. Nandi abus ka pabrik Gunung Halu bari di barung hate cing seredet inget kamang sabareto. Babaturanana nu araya keneh didinya cing galabrug awahing kusono. Terus Nandi karohang kawasa pabrik atawa rohang anu sakuduna keur manehna tapi suwung taya sasaha. Nandi mariksaan ka bagian nyuluhan hawu atau belong. Kacida kagetna lantaran suluhna baradag jeung campur nu baseuh atuh puguh bae kana seuneuna kurang ruhay. Sanggeus tumanya ka bagian nyuluhan naon pangna bisa kitu, suluhna kabeh cenah siga kitu. Nandi gancang muru ka gudang nyabae suluhna baradag jeung baraseuh. Tapi barang nempo ka gudang hiji deui kaciri loba pisan suluh garingna. Reket panto gudang aya nu muka, Nandi gancang nguliwed. Aya opatan jalma kadinya ngunjalan suluh atawa ngakutan suluh nu garing terus dibawa keluar diangkut kana sado. Ku Nandi terus dititenan sanggeus sawatara waktu nu opatan kalaluar ti gudang. Nandi abus deui ka bagian nyuluhan sarta nitah sababaraha urang pikeun ngakutan suluh nu garing keur beuleumeun. Nandi abus ka bagian nyangrai katingali suhuna ukur 80 derajat. Hasilna nu geus jadi dipariksaan tetela baleui. Nandi nitah sababaraha urang pikeun nyangrai deui enteh nu baleui. Kaciri ayeuna mah suhu inlet naik lantaran suluhna diganti ku nu gararing. Aya pagawe nu bebeja ka Nandi kunaon cenah pangna suluh dibere ku nu baseuh lantaran nu gararing sok dijualan ku Ikin kapiluaran.
kitu deui enteh nu baleui ditunda di gudang anu satuluyna dijual ku Ikin. Ayeuna Ikin keur cuti keur hajat nyunatan anakna. 2 poe ti harita hasil kaolahan ka Cidahadena taya deui nu baleui pon kitu deui hawu atawa belong hurungna alus pisan kusabab suluhna gararing. Keur bagian nyangrai ka Cidaatona sabab hasil kaolahan taya nu baleui deui. Saminggu ti harita Ikin geus abus gawe deui manehna ka Cida ngajenghokna lantaran di gudang loba pagawe nu keur narampol suluh terus nempo ka gudang suluh garing tetela pinuh ku nu base. Amarah Ikin ka hudang mireungeuh kitu mah kusabab teu ngarasa nitah atawa mere pancen ka mandorna. Dititah kusaha di ka nampolan suluh cek Ikin bahasana ka Cida garihalna tumanya kanu keur narampolan suluh bari panona mureleng ngamuka cece. Ugu we nu keur digarawe teh ngadadak areureun taya nu nemalan ukur silih reret jeung pada baturna ngan teu lila. Salah saurang aya nu nemalan kadenge sorana ngageter awahing ku sieun jeung kasima. Sumuhun kan abdi sapara kanca kapiwarangan ku juragan mandor. Luk tungkul teu wani padu teuteup jeung Ikin. Baru mandor saha? Si Jajang. Dewek teu rumah sanita atau mere pancen ka si Jajang, ha? Piraku si Jajang geus wani cucungah ka dewek? Pokna Ikin atra pisan ka Cida amekna. Sanes kan eta sun juragan mandor Nandi barang ngadenge ngaran Nandi Ikin ka Cida ngagebegna asa teu percaya kana dedengeanana. Heuh rek kitu kumaha kapan sidik Nandi mah ayana dikontrak Ciwalini jeung heuh ka manehna taya ibar ngeunaan Nandi mun seug teh mah Nandi pindah ka kontrak Gunung Halu. Ikin teu ngomong deui terus ngagejelik ninggalkeun eta rohangan. Barang serog Ikin ka hiji rohangan kasampak aya nu keur diuk bari katingali keur mulak-malik buku aya lian eta teh Nandi nu keur nitenan catetan pagawean. Geus yakin keur Ikin mah yen anu aya hareupeunana taya lian iwal ti Nandi. Bari jeung ngalejeg pokwe Ikin cumarita bari basana kadenge sugal jeung garihal taya tata krama pisan. Oh, jadi si Laing anu ngaganti si Jajang teh. Nah si Laing taya basa jeung carita ka dewek, ha? Santeun atuh dewek teh mandor besar di pabrik, sata boga hak ngawakilan kawasa pabrik. Pokna Ikin bari muncereng ka Nandi nu keur jongjon diuk. Ngadenge kitu mah Nandi cengkat bari neuteup seukeut ka Ikin bari laju cumarita sorana tatagna keranan. Kula ngemban ieu pancen tu juragan administrator sarta langsung migawe sakabeh anu jadi tanggung jawab kula. Lain harti kula teu ngahargaan ka anjeun tapi sidik anjeun keur sibuk pandina karyaan. Ku hal eta pisan kula memeres anu sakirana dianggap perlu keur ieu pabrik lantaran eta mah tugas kula pan. Tapi dewek teu ngarasa dihargaan ku si Laing lantaran geus kumawani ngarobah kawijaksanaan di ieu pabrik. Eta teh sarua jeung nyoga do anu harti sarua jeung nangtang ka dewek. Tembal Ikin kaciri beungeutna beureum panona muncereng sarta huntuna ti kekereket awahing ku amek ka Nandi. Kula boga hak ngarobah aturan anu sakirana teu sapagodos jeung aturan parusahaan. Kula boga tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun kahasilan ieu pabrik sakumaha anu diamanatkeun ku juragan administrator. Kuduna mah anjeun salaku mandor besar atawa wakil kawasa pabrik ngadukung ban ka kula anu boga mancen gawe keur memeres ieu pabrik. Kitu temal Nandi bari ngomongna tetep tenang jeung daria teu kabawa ku nafsu. Ikin teu nemal deui manehna ngajengkat bari kadenge sora panto anu digebrugkeun tarik pisan. Sabulan ti harita
Kehasilan teh pabrik Gunung Halu geus kaciri aya undakna, kualitasna alus sarta ngaronjat jumlahna. Tapi hal ieu estu namah kacecep ikin ka Nandi, manehna teu woleh neangan jalan jeung cara keur nyilakakeun Nandi. Hatena pinuh kurasa kangewa geus teu bisa dipapalerkeun, komo satu tas ningali kayaan pabrik jadi robah leuwih alus ti sapra kadatangan Nandi. Samalah geus jadi sabiwir hiji jadi catur balarea, sakabeh pagawe pabrik kacidamujina kana kaparigelan Nandi. Pikeun ikin beuki nambahan kageuleuh boga karep hayang nyilakakeun ka diri Nandi. Dina hiji poe, kayaan pabrik kaciri ramena, sakabeh karyawan pabrik poe harita mah teu digarawe, marga lantaran aya acara tepung sambut kawasa pabrik cenah anu anyar di kontrak Gunung Halu, katingali reng-rengan para pengurus nu aya di kontrak Gunung Halu darariuk ngajalajar, timimiti para sinder updeling, para mandor besar jeung mandor sejena araya didinya. Pon kitu deui ikin jeung pamajikanana ge sarua dariuk didinya. Telila di antarana Juragan Dayat salaku administrator biantara ngebrehkeun kayaan pabrik Gunung Halu anu kiwari mimiti nanjeur deui hal ieu teh ku ayana gawe rancage sakabeh karyawan. Dina biantarana deui Juragan Dayat netelakeun yen bakal aya kawasa pabrik anu anyar pikeun mancen tugas di kontrak Gunung Halu. Samemeh nutup biantarana Juragan ngagentraan kawasa pabrik nu anyar, telila Nandi asup ka jero digendeng ku garwana nyaeta Lia. Uguh bae nu araya didinya caruring hak, teu nyangka lamun Nandi jadi kawasa pabrik, komo ikin mah beungeutna meuni sepa asa teu percaya kana eta kajadian. Pon kitu deui Imas, mantan kabogona nya. Beungeutna nyeak beureum ngarasa tugeunna. Panona melong ka Nandi jeung ka Lia meh teu ngiceup. Sanggeus sasalaman kanu araya didinya, Nandi jeung Lia gukek dariuk, saterusna Juragan kawasa administrator ngawilujengkeun ka Nandi, dituturkeun kunu araya didinya ti mimiti sinder kebon tug nepi ka para mandor. Ngan ikin jeung pamajikanana nyaeta Imas anu teu ngawilujengkeun teh sabab maranehna mah duaan baralik ti heula. Tera beunarnya. Heuleut sawatara waktu, Nandi nyieun putusan anu geus disaluyuan ku kawasa administrator, nyaeta ngeureunkeun ikin tina kalungguhanana tina mandor besar pabrik, anu saterusna dipindahkeun ka kebon jadi karyawan biasa kulantaran talajakna geus banget ngarugikeun ka pausahaan. Nya untung keneh sakitu ge teu dionclah teu dipecat tina gawena. Ngan ti saprak gawena dipindahkeun, ikin arang langka asup gawe, nya ceuk beja mah loba geringan, gering pikir jeung batin lantaran ngerasa era jeung wirang. Kasakit ikin mingkin dieu mingkin parna geus diubar aber ka ditu ka dieu taya parobahan. Nepi ka hiji poe, ikin kabejakeun geus tilar dunya, titis tulis ti ajali takdir tinu Maha Kawasa, raga papisah jeung nyawa. Waktu poenan dirasanan, Nandi jeung pamajikanana Lia ngahaja datang ka imah jenatna ikin, milu bela sungkawa ka kulawargana anu ditinggalkeun. Pamirsa sadayana waktosna seep nya. Ieu lalakon teh tamat sakitu we nya. Jadi judul asli nama Tamiang Mulit Kabitis. Ibarat nama ratu tara ngahukum, raja tara nyiksa, anging laku lampahna sorangan. Tak kitu palawargi sadayana. Ieu mah carita fiksi Gunung Halu teh nami latar nahungkul, nami nahungkul, tapi kayaan dina dongeng nama bentennya sareng dina kanyataanana. Supados gampil we. Keleresan ban sim kuring di Gunung Halu. Demang aja dah. Sekali dihapunten palawargi sadayana anu nanaroskeun Ratu Jin Teloheor sareng sandaganya.
terasana nabe ditu insyaallah kin tos lebaran dilajeng deui kitu kasauran ti pengarang ieu dongeng nyaeta Kang Yepi Rompis 2. Rompis teh roman picisan Sunda. Cag urang tunda di Hanjuang siang, urang teuneun di Haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.